Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika sareng misti ka anjeun ida takallam tak di mana nyarios anjeun pirojai dina roja ma'al ammati sartana jalma umum bil iktisori kalawan ngaringkes ala zikri rojai kana nyaritakeun roja al muqayyadi anu dikaidan wa huwa sareng ari roja muqayyad eta antadzkuro yen nyarita anjeun al wa'da kana janji Allah al jamila anu sae wasawaba jeung kana ganjaran al jazila anu seueur al mutawaqqifa nu ngabutuhkeun ala fi'lil hasanati kana midamel pirang-pirang kasaean wa tarkil manhiyati jeung ninggalkeun pirang-pirang kaawonan nu dicegah manhiyah wahdar jeung kudu sieun anjeun antakhuda yen teuleum anjeun mahum sartana awam jalma bodoh pirrojail mutlaki dina roja mutlak wadzalika sareng ari itu roja mutlak tadi roja muqayyad ayeuna roja mutlak eta mislu antakula saperti contoh yen ngucap anjeun al abdu ari abid ari hamba yadnibu eta dosa ieu abdun warobu jeung ari pangeran yagfiru eta ngahapunten ieu rob walaula dzunubu jeung lamun teu aya pirang-pirang dosa lama doharo yakin moal tembong naon afullahi panghapunten Allah wa hilmuhu sareng hilimna Allah wa madzunubul awalina jeung teu aya pirang-pirang dosa na jalma nu ti heula wal akhirina jeung pirang-pirang dosa nu palandeuri pisaati rahmatillahi dina luasna rahmatna Allah illa kanabsatin kecuali saperti sagejrot pi bahrin dina lautan lujiyin anu jero wa nahwi zalika jeung saumpamana ieu contoh wa hadal kalamu jeung ari ieu omongan teh hakun eta bener walakinnahu jeung tatapina ieu kalam ya duru eta ngamadaratkeun ieu kalam bil amati ka jalma nu bodoh ka jalma nu awam wa rubbama agro jeung terkadang ngawujuhkeun hum ka ammah biruku bil ma'asi kumigawena pirang-pirang maksiat patakunu mangka bukti anjeun anta tegesna anjeun as-sababa eta jadi sabab bidzalika dina ruku bil ma'asi
wa ma kullu hakin jeung henteu ari saban-saban hak. Yuqalu eta diucapkeun ieu kullun walikul maqamin jeung eta tetep pikeun saban-saban maqam. Rijalun ari aya pirang-pirang lalaki. Wa iyyaka jeung kudu sieun anjeun wal qanuta sartana pegat min rahmatillahi tina rahmat Allah. Wal amna jeung ngarasa aman min makrillahi tina siksa Allah. Fa innahuma mangkan sanyana qanut jeung amnun pegat tina rahmat Allah, aman tina azab Allah. Eta min kabairid dzunubi ti sapalina pirang-pirang dosa gede. Waman jeung jalma yaqnatu anu pegat ieu man min rahmati rabbih tina rahmat pangeranna man illa dhalluna kecuali pirang-pirang anu salasar. Wala yamanu jeung teu ngarasa aman makrallahi kana siksa Allah saha illal qaumu kecuali kaum al khasiruna anu rarugi kabeh. Wal qanutu sareng ari qanut ibaratun eta teh hiji bahasa antamahudil khaufi tina melesna rasa sieun hatta layabqa sahingga yen teu tetep lirroja'i pikeun roja naon wujudun aya albattata sama sakali. Wal amnu jeung ari aman eta ibaratun hiji bahasa antajarrudir roja'i tina melesna sifat roja, tina wungkulna sifat roja hatta layabqa sahingga henteu tetep lil khaufi pikeun hauf naon wujudun aya bihalin dina hiji tingkah. Falqonitu mangka ari anu pegat tina rahmat wal aminu jeung nu ngarasa aman tina siksa eta jahilani bodoh duanana oge billahi ka Gusti Allah waqi'ani tur anu tumiba duanana la muhallata teu mang deui pitar qitaati dina ninggalkeun taat wa fi'lil ma'asi jeung midamel pirang-pirang maksiat. Painal qanita mangka sanyana ari nu pegat yatruku eta ninggalkeun ieu qanit at-ta'ata kana taat liannahu karna sanyana ieu si qanit yaro eta netepkeun annaha kana sanyana ieu taat si qanit annaha kana sanyana ieu taat teh latan pa'u eta teu manfaat ieu taat hu ka qanit jalma nu putus asa megatkeun tina rahmat Allah bakal embung migawe taat sabab pikiranna teh lah naon taat mah weuh manfaatna. Eta teh jalma qanit megatkeun diri tina rahmat Allah. Wal aminu jeung ari jalma nu ngarasa aman yar takibu eta migawe ieu si amin al maksiata kana maksiat
Bidonnihi kalawan nyangka na ieu si amin anna kana sanyana ieu maksiat la tadurru eta teu madarat ieu maksiat hu ka si amin. Naudzubillah. Naudunya lindung abdi sadayana billahi ka Gusti Allah. Min darkis syaqai tina nyusulna kacilakaan. Wasuil qodoi jeung tina gorengna kodo Allah. Wa iyyaka jeung kudu sieun anjeun wa amaniyal magfirati kana ngarep-ngarep pangapunten Allah al qati'ati anu megatkeun anha tina taat. Wa ya sareng ari itu amaniyal magfirah maeta perkara tasma'u nu ngadenge anjeun hu kana emak ala lisani ipatin netepan kana lisan hiji golongan minal mugtarina ti sapalina pirang-pirang nu katipu min qaulihim tina caritaanana ieu si mugtarin kumaha nyaritana innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innallaha sayaktosna Allah yaghfiru eta ngahapunten Allah adzunuba kana pirang-pirang dosa jami'an kalawan sadayana wa huwa sareng ari Allah ghaniyun eta nu maha sugih nu maha beungha anna ti urang sadayana anil a'malina tina pirang-pirang amal urang sarerea wa khazainu jeung ari pirang-pirang gudangna Allah mamluatun eta nu dipinuhan bil khairi ku kasayan wa rahmatu sareng ari rahmatna Allah wasiat eta luas ieu rahmat kullasaiin kana setiap perkara ma'a isrorim sarta nganggerkeunana ieu jalma-jalma ala fi'lil ma'asi kana migawe maksiat wa tarkil a'mali sholihati jeung ninggalkeun pirang-pirang pagawean sholih wa ka'annahum jeung saperti sanyana ieu si mugtarin teh nu katipu teh yaquluna eta ngarucap ieu mugtari bilisani ahwalihim kalawan lisan pirang-pirang tingkahna mugtari inna ta'ata sanyana ari taat latan pa'u eta teu manfaat ieu taat wa innal ma'asi jeung sanyana ari pirang-pirang maksiat la taduru eta teu ngamadaratkeun ieu ma'asi wa hada jeung ari ieu ucapan teh buhtanun eta bohong azimun anu pohara gede wa qad qala sareng nyata ngadawu Allah taala pamay ya'mal misqala darratin khairan yara wa may ya'mal misqala darratin syarran yara paman mangkari sajalma ya malu anu amal ieu man misqala darratin kana satimbang siki sawi khairon kana kahadean yaro tah bakal ningali ieu man hu kana ieu khair sekecil apapun wa may ya'mal misqala darratin syarran yara wa man jeung ari sajalma ya'mal eta nu migawe man misqala darratin kana sabeurat siki sawi syarron kana goreng yaro tah bakal ningali ieu man hu kana ieu syar rek goreng rek hade sagede kumaha we saeutik we bakal aya balitunganan
Wa qala ta'ala walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladina asa'u. Walillahi jeung eta tetep milik Allah ma ari perkara fis samawati anu tetep di pirang-pirang langit wa ma jeung perkara fil ardi anu tetep di bumi liyajia supaya ngabales Allah alladzina kajalma-jalma asau anu migawe goreng ieu ladina bima kalawan perkara amilu nu marigawe ieu ladina wa yajziyal ladina ahsanu bil husna wa yajziya jeung ngamalkeun ieu ladina ngabales wa yajziya sareng ngabales Allah alladzina ka pirang-pirang jalma ahsanu anu nyieun kaalusan ieu ladina bil husna kalawan ku kaalusan. Wa qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kayyisu ari jalma anu kayyis sampurna akalna kayyis teh man eta jalma dana anu ngarendahkeun ieu man nafsahu kana dirina man wa mila jeung migawe man lima kana perkara badal mauti anu tetep sabada maut wal ajizu jeung ari jalma nu apes maneta jalma atba'an nu nuturkeun ieu man nafsu kana nafsuna man hawaha kana kahayang ieu nafsu wa tamanna jeung ngarep-ngarep ieu man teh alallahi ka Gusti Allah al amaniya kana pirang-pirang lamunan walau annaka jeung lamun sanyana anjeun kulta eta ngucap anjeun liwahidin ka hiji jalma min haula itina ieu nu kabeh al magrurina anu katipu ieu nu kabeh uqud mangka kudu cicing anjeun anil kasbi tina kasab wat tijaroti jeung tina dagang wallahu sareng ari Allah yati eta ngadongkapkeun Allah ka anjeun birizqika kana rizki anjeun la sakhira tangtu nyeungseurikeun jalma mingka ti anjeun wa qala wahidya wa qala ngucap si wahid maroaina sayan yaji'u illa bisai maroaina teu ningali kuring sayan kana hiji perkara yaji'u anu datang ieu se illas bisai kecuali kalawan digawe wa tolaba jeung nyupri bal bil kaddi malahan kalawan kerja keras kadun teh wana sobi jeung capek ma'anallaha sarta sayaktosna Allah taala eta qad takappala parantos nanggel waler Allah lahu pikeun man bid dunya kana urusan dunia walam yatakapal jeung teu nanggung Allah lahu pikeun man bil akhirati kana perkara akhirat pahal dalika mangkanaha ari kitu teh illa in ikasun
kecuali tibalik wantikasun jeung ngajungkir ala ummi roksi kana luhureun sirah. Wa qala sareng nyarios Hasanul Basri rahimahullahu taala, inna amaniyal magfirati sanyanari pirang-pirang pangarep-ngarep panghapunten qad laibat nyata geus ngaheureuykeun bi aqwamin ka pirang-pirang kaum qad laibat nyata geus ngaheureuykeun ieu magfirah amaniyal magfirah bi aqwamin ka pirang-pirang kaum hatta kharaju sehingga kalaluar ieu aqwam minad dunya ti dunya mafalisa barina pirang-pirang anu muplis teu boga kahadean muplis yani neja ieu sehasan minal a'mali sholihati tina pirang-pirang amal sholih. Wa qala Hasan Basri rahimahullah, innal mu'mina sanyana ari jalma mukmin jamaah eta ngumpulkeun ieu mukmin ihsanan kana kasayan wa khaupan jeung kana rasa sieun wa innal munafiqa jeung sanyanari munafik jamaah eta ngumpulkeun ieu munafik isaatan kana kaawonan wa amnan jeung kana ngarasa aman. Pal mu'minu mangkari jalma mukmin la yusbihu teu jadi isuk-isuk ieu mukmin illa khaipan kecuali anu boga kasieun. Wala yumsi jeung teu jadi sore-sore ieu si mukmin illa khaipan kecuali jadi anu sieun. Ya malu migawe ieu si mukmin wa yaqulu jeung ngucap mukmin la anju teu salamet kaula teh teu salamet la anju teu salamet. Wal munafiku jeung ari anu munafik ya teruku eta ninggalkeun ieu si munafik al amala kana migawe kana amal. Wa yaqulu jeung ngucap ieu munafik sawadun nasi ari pang goreng-gorengna jalma kasirun eta loba. Wa saupa yaghfiru jeung bakal ngahapunten Allah li ka kuring. Wa qad qalu jeung nyata ngadawu para ulama al malaikatu ari pirang-pirang malaikat wal anbiya'u jeung pirang-pirang nabi ma'a kamali magfiratihim sarta sampurna ma'a kamali ma'rifatihim sarta sampurna ma'rifatna ieu malaikat jeung anbiya billahi ka Allah wa husni dzannihim jeung sae sangkina malaikat jeung anbiya bihi ka Allah wa sholahi a'malihim jeung soleh pirang-pirang amalna malaikat jeung anbiya wakilati dunubihim jeung saeutik pisan dosana anbiya jeung malaikat au adamiha atawa teu ayana ieu dzunub bil kulliyati kalawan sakabehna fi ghayatin dina eta tetep dina panutup minal khaufi tina sieun ka Allah wal isfaqi jeung rasa paur ulaika ritu anbiya alladzina eta pirang-pirang jalmi hada anu nuduhkeun sallallahu Gusti Allah pabihudahum mangka kusabab pituduhna ieu ladzina iqtadih
kudu turut anjeun kana pituduh. Tadi kudu turut anjeun kana pituduh. Wallahu a'lam.